cepat. Iya, abah sok inget ke zaman abah berbudak. Abah tiba budak ke di dieu. Nah inget abah kira-kira tahun 70-an lah. Tahun 70-an abah tamat SD. Tamat SD. Nah, tamat SD ieu mah baheula teh pengumbahan. Ieu teh tempat ieu teh pengumbahan. Nah, imah kolot abah di pinggir pengumbahan, sisi pengumbahan jongkok cukur. Nah, usaha bapak teh tukang cukur jeung tukang mijit. Nyata sok mijit, supir truk, supir bus anu ngarumah mobil. Budakna kabehna jumlahna 10. Kabayang lah, budak 10 penghasilan kira nyukur, keur nyakolakeun, keur makan ge hese. Tak abah dirinya mikir kabita ningali babaturan keur budak tetangga sakarola marake seragam wilujeng modal abah teh hayang. Tapi kalau teu mampu, nah dirinya abah teh mikir keur budak teh hayang sakola kumaha carana. Nya abah teh diajak ke babaturan harita, diajak rumah mobil mantuan rumah mobil. Mantuan rumah mobil di buruan 25 50 perak. Da 50 jeung 25 baheula mah gede. Tadinya abah teh kira-kira tinggalin sekolah 3 bulan sa semester meureun mun zaman ayeuna. Abah teh ngumpulkeun duit. Daftar sekolah ka Budi Gisri SMP tahun 71. Nah, daftar duit sorangan abah teh. Jadi sekolah jeung babaturan diri tetangga keur budak. Nah, abah dirinya jajan bakal sekolah jeung tadi indung bapak. Da ningali lain ngahinakeun indung bapak, memang kaayaan kitu. Abah dipaksa mikir jajan mandiri. Jajan mandiri kumaha carana hayang jajan bakal sekolah nyaeta ngubah mobil. Ngubah mobil di SMP kelas 1. Ari ngubah mobil, abah teh diajakna balik sekolah mimitina mah sore magrib, umah bus Pangarang mantuan. Nah kadienakeun abah milih isuk-isuk subuh, kira-kira jam 4 subuh lah adan. Nah baheula mah bus-bus Samijaya. Nah Samijaya ka dieu, ka rumah ka dieu. Kita kau pengumbahan lagi ke ujung itu. Nah abah diajak mantuan bapak Ajum jeung bapak Adok almarhum. Mulai subuh kita mantuan ngubah kolong mobil. Jadi subuh-subuh teh abah teh geus ngeueum di pengumbahan. Nah, ngeueum di pengumbahan ngubah di jero kolong mobil bus eta. Nah, isuk-isuk beres jam 8. Jam 8 terus ketika abah tamat SMP. Nah tamat SMP abah dirinya sok rajin, artinya ngasupkeun mobil ngagorolongkeun bus eta. Tapi ka abah bisa ta SMP teh bisa ngasupkeun mobil ke pengumbahan SMP teh. Nah gitu. Nah berlanjut. Nah, alhamdulillah supir bus teh nyaraaheun ningali abah baheula sakola budak teh hiji-hijina tukang ngubah di sakola teh abah. Sakola teh tinggalin.
itu dia geus nyaho malena mun waktuna sakola geus jang kita sakola gitu. Terus nepi ka SMA nya teh SLA abah oge diajak di ku babaturan ternyata babaturan SMP anu sakola tadi semea muslimin nanyakeun di sekolah itu diajak lah sekolah kaum muslimin teu make uang pangkal asup abah teh ngilu ka kitu. Nah, emak jeung mama mah teh apaleun abah sekolah nyaho-nyaho abah make seragam SMP seragam SMA. Nah eta lamun nanyakeun sekolah di mana di A sekolah di B cuman bisa keuri indung jeung bapak. Nah abah tina hasil jajan tina hasil ngubah teh jajan sekolah bakal sekolah biaya sekolah teh abah sorangan mandiri. Nah di SMA abang mulai beger era ku awewe jadi babaturan awewe mah teh nyarahoeun teu dibere nyaho bahwa abah teh sok mobil gitu nyahoan babaturan lalaki we bunga itu sok datang ka dieu nyampur atau ulin hayang jajanan abah bilang roya ya artinya berpenghasilan bisa nyakuan duit itu lebih ke 500 perak atau 1000 buruh tina ngubah teh itu nah eta supir Semi Jaya teh amun waktuna aya piknik atau waktuna libur mun ayeuna mah naon sakola teh mun piknik teh kuditur ka abah teh ulin dibawa rombongan bus ke Jogja ke mana itu ku supir begitu saya bawa alhamdulillah ketika tamat SMA semua itu abang geus paham nyupir geus paham naon geus nguasai mobil gitu. Nah keluar SMA abah jadi supir ngalamar supir pribadi tahun 77 itu menang setahun. Nah jadi abah sekolah teh jajan waktu muda teh kasita lain kulin kasita kuneangan duit hayang jajan jeung sekolah itu. Nah, alhamdulillah tapi manfaatna loba jadi mandiri terus kalaki lebih ke ayeuna mandiri hirup gitu. Jadi ngalaman susah ngalaman itu aneh dati leutik geus terdidik kebiasaan susah hirup. Alhamdulillah ayeuna gitu abah boga anak geus lebih ka sakola di ISPI sarjana di Unpad sarjana alhamdulillah kan mau bisa artinya jika abah mah mandiri udah ayeuna teu bisa ari abah mah suka paksa diajar mandiri ku kaayaan tapi manfaatna gede pisan nepi ka ayeuna gitu eta pengalaman hirup abah.